Syahadat saya lagi. Kita kudu boga pendirian. Masya Allah. Iyalah orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh ya. Bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho, atuh deuk kumaha nyaksianana. Nyaho teh ngan sakadar nyaho wujud kidam bakal moga lapaliwadi eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Iyalah anu jelema ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Mana jelema nu ikhlas kuari? Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh.